Wilujeng siang sadayana, kumaha sarehat? Mugi-mugi urang sadayana sehatnya. Tah barudak, dinten ieu urang bakal diajar biantara. Tah ayeuna Gebi bade ngadugikeun biantarana. Sok Gebi, kapayun ayeuna? Mangga Bu, abdi siap bade biantara. Tah barudak, hayu urang regepkeun biantara ti Gebi. Engke oge hidup kedah tiasanya. Sok Bandungannya, hayu. Shalom, salam sejahtera kanggo urang sadaya. Langkung ti payun, hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Yesus anu parantos ngumpulkeun sareng maparin waktos ka urang sadaya. Tiasa patepang rarai dina ieu acara. Sareng urang sehat sadaya. Rerencangan sareng ibu guru anu kusim kuring dipihormat. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan hirup sehat kanggo urang sadaya. Kumaha pentingna hirup sehat teh? Hayu urang Bandungan. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga awak urang nyalira sangkan ditebihkeun tina panyakit. Komo ayeuna mah nuju aheng-ahengna pandemi virus COVID-19 teh. Lerespan, kumaha carana urang ngajaga kasehatan teh? Nyaeta ku cara urang tiasa mersihan awak, ibak urang mah saminggu 2 kali. Teras mersihan kuku, sareng dina pandemi ayeuna mah urang teh kedah rajin ngumbah panangan. Kaluar oge kedah nganggo masker sareng sarung panangan. Saen ti eta, urang oge kedah ngajaga lingkungan urang. Ku cara mijeun runtah tong di mana wae, ulah ngaludah di mana wae. Komo deui ayeuna mah batuk bersin teh kedah nutupan bahan. Saumpami sadidinten urang ngajaga kabersihan awak urang teh bakal bersih sareng suci tina sagala kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta sareng ngajaga kabersihan. Sangkan hate urang oge bersih tur suci. Rerencangan sareng ibu guru anu dipihormat, sakitu wae biantara ti simkuring. Hapunten bilih aya kecap atawa bahasa anu kirang merenah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng siang. Saninten buah saninten di perapatan. Hapunten abi hapunten, bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Aduh Gebi, saya pisan ya biantarana. Tah barudak, tas ngupingkeun kan biantarana Gebi. Sakitu saena. Aya hal-hal nu kudu diperhatikeun dina biantara teh. Nyaeta hidup kedah terang, sistematikana siga kumaha. Bahasana oge teu sagawayah urang nyarios. Tah hidup kedah tiasanya biantara sapertos Gebi urang diajarnya dina pangajaran biantara ieu. Hayu atuh, entong males, semangat yuk diajarnya.